Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya ya Pak RT. Ya halodo lah. Calik boy. Aduh. Salsenya. Salse enak ya pan harudang nih kieu ya. Mam boy sinantenan ya amang wangi-wangi. Hei, teh parki Kumaha? arsi boy teh nyalon. Nyalon naon? Nyalon calok atuh ayeuna keur usul. Caleg? Nya. Dewan? Iya, Di dewa. partai naon? Di partai Gobuy. Partai boy. Alah. Ada masalah ya. Di partai Gobuy. Oh. Ayeuna Nama sip. ayeuna geus sabaraha duit ya disiapkeun yang caleg, yang nyalon. Tadi hitung itu duit mah. Aya nama. Aya nama. Loba. Coba kan can utang itu itu. Anjir bener. Ayeuna karakter nguar-nguarkeun hungkul. Heeh. Itu boy si boy teh rek nyalon jadi caleg gitu. Siap. Eta kumaha kencan eta ku pangaruratan paku RT. Ditanya heula nya si boy boga program naon ieu? Jangan menyejahterakan masyarakat. Nah, pokoknya ayeuna si boy teh boga program ieu nya. Heeh. Sakurangna Heeh. dianjurkeun Nah, kumaha? lamun aya nu daekeun kawin Heeh. kawinkeun namun teu daekeun kawin kudu daek kawin ka Si boy. si boy. Bakal ngali kawin si boy. Nah, dijamin. Inti nama program prioritasnya mensejahterakan rangdanya boy. Bisa datang narang dah. Oh, benar-benar. Ngalah guys gitu mah sip pokoknya mah didukung. Jadi aman rangna teh moal kabingungan teuing. Aya si boy. Pokoknya dari seluruh masyarakat pilih partai si boy, partai si Goboy. Wah, benar lah. Sip. Halo guys, rekan-rekan Pak Kadus Motret. Hari ini saya sedang bersama si Boy. Nah, si Boy ini baru sembuh. Udah hampir 2 minggu sakit. Nah, Aki kumaha ayeuna kondisina? Jangan panggil Aki atuh. Panggil si Boy. Kekeh hayang dipanggil si Iya Boy dong. cenah. Si Boy. Selama sakit Aki udah goboy-goboy ya tuh. Aduh, boro-boro keburu goboy. Mandi juga ribu. Ya mudah-mudahan Boy terus sehat. Amin. Kayak ngonten deui pokoknya namanya. Siap. Ya pidoana ti sadayana mudah-mudahan si Boyna sing sehat jag-jag. Nah, Amin. biar bisa menghibur lagi. Nah, Ya. Aduh, sekarang mah lagi loyo. yo Si Boy lagi aduh. dadah heula dadah.